Mangga Mitra, Mang Anggang oge ayo nama ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming. Mangga Mitra, sepedas tanyang kolong teing kan waktos, kurang barandungan baik dongeng. Prung Mitra kaum dangu, stop map dicekelan kulengen kencana Kisangsang. Gitu ngadana Kisangsang nuki bariges jadi pegawai KUA sebagai panghulu. Harita teh samemeh ngarapalan isuk-isuk memeh miang ti padumukanana. Manehna nitenan deui alamat panganten nu sakitu kalina. Alamat panganten anu rek dikawinkeun ku manehna. Ditempoan jadwalna pang nama pukul sabaraha waktu akad nikahna. Poe eta teh meneran poe Kemis. Aya 3 pasangan calon panganten nu kudu diakadan teh. Hari kahayang Kisangsang mah sarua pukul 8 isuk-isuk. Sanajan dina purungna mah sok nyengcang tina waktu nu geus ditulis. Dina pemberitahuan kandak nikah teh nu katarima ku Kisangsang, nu kiwari geus jadi panghulu teh. Mitra kaum dangu, sanajan kitu memeh ngarapalan ngahaja dipapai heula ku Kisangsang. Didatangan heula ka alamatna sewang-sewangan. Dibere ibar heula yen penghulu poe ieu mancen di 3 tempat. Tapi di antara nu 3 teh mana nu hayang akad nikahna diheulakeun, tangtu wae seren tamping ke sabada akad. Nyaeta pisan nu bakal dirapalan pangheulana ku panghulu teh. Singkat carita, memeh lohor nu 2 geus rengse. Karimuru kanu katilu acarana euyeup cenah tur hayang merele kitu. Embung kahewag kajeun akad nikah panderi oge. Kitu basa ku Kisangsang ditanyakeun ka protokol teh. Harita sanggeus ki panghulu dibagiakeun ge Kisangsang diuk mernah nyang hareup ka panggung. Tadina mah manehna can tegas yen MC atawa protokol nu keur ngabebarakeun perelean acara teh. Tapi lila-lila jadi apal. Geuning Parida, Neng Parida batur saangkatan kuliahna baheula anu bare tosok bareng unggal kegiatan pementasan seni. Tayoh nama Parida oge apaleun ka manehna teh kusabab manehna nyelang tina ngabewarakeun acara nu rek dipedar, gancang turun tuluy nyamperkeun ka Kisangsang. Henteu salah sang, sarjana seni jadi naib. Cek Parida ka Kisangsang. Henteu salah cenah sarjana seni jadi naib. Basa geus tegas yen nu jadi naib teh babaturan kuliahna baheula. Ngomong kituna teh maneh teu seurik ngarangkul atuh Parida teh. Awahing kusono meureun. Nyeh Parida teh seuri ngan kaburu dihuit ku Kisangsang. Da puguh sasat ayeuna teh lain keur paduduaan. Parida, sugan teh saha? Panjang lalakon da. Moal anggeus sigana mun didongengkeun ayeuna. Tembal Kisangsang bari imut. Parida oge seuri tapi semu dipengkek ngan ari riukna kapanasaranana mah
Katenjo natrat manjang najan henteu dikedalkeun oge. Mitra kaum dangu meureunan ngarasa heran we pedah baheula Ki Sangsang mindeng ngahaleuang jeung manehna. Boh ngawi, boh nyanyi, sarua sapanggaresep. Malahan ramen manggung keluar kota sagala. Tambah lumayan mun telat datang kiriman ti lembur kabanjal-banjal ku honor ngawi. Ki Sangsang sok silih eledan dina rejeki, mun parida keur kakurangan, boh ku duit boh ku kadahareun, hasil manggung teh remen sok diduakeun jeung manehna. Mitra kaum dangu balik deui kanu keur hajatan. Basa nu biantara teh pihak tatamu panganten lalaki rengse. Parida unggah deui ka panggung. Rindatna angger matak deung deleueun pikeun Ki Sangsang mah. Baheula rea mahasiswi nu gadeulis mun dipapandekeun kana bentang. Tapi pikeun Ki Sangsang mah ngan manehna anu nenggang di antara bentang-bentang di langit anu baranang. Malah mahkung si Ki Sangsang agarantas basa lekasan pamentasan seni baheula. Cenah mun parang kauntun tipung katambang beas jigana urang teh bakal ngahiji. Mitra kaum dangu, parida katenjo ngadelek harita teh dibarungku seuri. Nambahan kapanasaran pikeun Ki Sangsang mah. Kawasna manehna ge terus rasa kana naon nu disidem dina hate Ki Sangsang dina mangsa bareto. Ngan hanjakal harita mah masih rea tinimbangan teh inggis teu kacukup sasat keur kuliah mah pakasaban teh ngan saukur ngandelkeun tina sora kitu ge ari aya nu ngondang. Padahal can puguh embungeun parida diajak rumah tangga teh. Kawasna asal Ki Sangsang balaka manehna moal buruh ngaheuhan. Mitra kaum dangu, ari ayeuna Ki Sangsang diparengkeun panggih jeung parida tur tengah haja. Jadi ngagaris deui mangsa-mangsa lawas, ngalemang deui dina kongkolak panona kacipta dina lururung hatena. Manehna daria boh keur ngemsi, boh keur nyanyi, aksi panggungna matak moho nu lalajo. Aksi panggungna matak moho nu lalajo, sorana halimpu mawa sieup kana pangawakanana anu jangjing. Mitra kaum dangu balik deui kanu hajatan. Acara seren sumeren panganten geus rengse. Kari simbolis ti pihak kolot panganten lalaki tuluy kana acara akad nikah. Sora parida maneh ngoncrang nyebutkeun panganten rek diakadan. Basa manehna mikeun mik leungeunna pantel jeung Ki Sangsang. Bet siga ngahaja ditahan mik teh. Anggar dicecekal bari panona neuteup antep ka Ki Sangsang. Atuh Ki Sangsang oge jadi malik neuteup bari hate ngarasa tagiwur. Rasaan aya asa taya robana jeung baheula parida teh. Parida nu kungsi unggal poe pagiling gisik ayeuna pat parang tepung deui. Geus meh 6 taun teu paamprok. Ceuk garantas hate Ki Sangsang dina mangsa harita. Jadi kahudang deui rasa katineng mun baheula nyanyi bareng di panggung serasi cenah. Ceuk nu mikaresep kana duet Ki Sangsang jeung parida teh. Mana komo harita mah keur pada migandrung, boh ngawi, boh nyanyi kana sora maranehana duaan. Mitra kaum dangu balik deui kanu hajatan. Lain bae nguningakeun akad nikah rek dimimitian. Parida oge milu nyaksian, bari gek diuk gigireun Ki Sangsang, kareret ku juru panon Ki Sangsang, parida bangun sedih, basa Ki Sangsang mariksa data calon panganten. Tuluy khutbah nikah, saterusna nungtun ijab kabul, sapu tanganana dipake nyusut juru panona, tur kadenge ingsreukna parida teh. Tapi
nepi ka anggeus na ijab kobul maksud teh mitra punten nepi ka anggeus na ijab kobul parida katenjo camak blok keneh ramona ngaramasan sapu tangan nu bieu nu dipake nyusutan si panona teh terus dipake deh nyusut si panona basa kisang sang rek ngalengkah pisan manehna nyekal kana pigelang bari pok nyarita tong wakamitan urang ngobrol heula pokna bibirna ditompokkeun kana ceuli isang-sang unggek terus ngojengkang meru ka tempat parasmanan nu kudu dikokojokeun heula ku manehna sanggeus ngomong mah parida ngaleos deui unggah ka panggung deui nuluykeun hancang MC-na. Mitra kaum dangu, kira-kira pukul 1:30 seni Sunda pimpinan parida rek mitembayan manggung. Kisangsang nungguan, dina hate penasaran naon atuh nu rek ditepikeun parida ka manehna. Rada lila harita teh, rokok oge rokok tang kabeak 3 batang, tapi parida can turun tina panggung. Tapi basa kisang sang ngasupkeun stop map kana tasna. Ujug-ujug parida geus nyampak aya di tukang geunana. Teka nyahoan iraha turuna. Tong wakamulang. Kumaha? Tong wakamulang. Anggap we keur manggung cara baheula. Hah? Nya anggap keur manggung cara baheula. Ceuk parida bari ngahehe. Bari leungeunna terus nungtun kisangsang. Ayo orang kaditu yuk. Cenah bari ngajak karohangan papilun imah nu boga hajat. Badang aya nu nanya ka manehna parida bebeja kanu araya di dinya. Rek nanyakeun ngeunaan wali cenah ka naib kitu. Numbu ngawinkeun anakna ngabohong. Sanggeus aya di papilun pok parida ngomong. Sang. Hah? Genap tahun taya beja. Urang kakarak tepung deui ayeuna. Ceuk parida sanggeus aya di rohangan papiliun nu boga hajat. Nyarita kalayan daria tetepna karasa sembung ngajug-jugan kana hate. Nya teu sangkanya parang tepung deui jeung enung di dieu. Ceuk kisangsang minangka ngawalon obrolan ambeh teu karasa rangkeng jeung ngingetkeun sesebutan bareto ka manehna enung. Kieu we kahirupan teh geuningan sang taya undakna. Neangan sawap sakopeun. Ceuk parida deui sorana ngagalindeng tapi bangun anu berat. Kudu kumaha tuh sakieu ge enung mah boga kaparigelan tur kasohor nepi ka diondang ku urang luar kabupaten. Narajang nulian mah apa dukur namprak ka salaki teh. Ceuk kisangsang ngahaja ngomong kitu teh ambeh parida ngarasa regregen hatena. Nya alhamdulillah sang. Ari ku kayang mah geuningan teu burung we makar seni Sunda nu di luguan teh. hasil takal-takil ti baheula ayeuna kapetik buahna. Tembalna bangun reus katenjo ti saprak kisangsang datang. Teu dibarengan ku salakina parida teh. Ti tadi ge nyorangan bae. Parida katenjo ngahruk paromana alum bangun geus ka sawang. Kisangsang bakal nanyakeun geunaan salaki manehna.
Sarua pan sang-sang oge. Deragdag buru waktu demi tugas. Ari telat sieun dicarekan kudu boga hajat. Cek Kisang-sang. Sajeroning nembalan teh ka tangan parida rumahuh wae. Kawas hayangeun leupas tina Bang Balu. Mitra kaum dangu, basa tadi sanggeus nungtun ijab kobul. Ku Kisang-sang ditanyakeun, nah bet nginghak. Jawaban anak teh cenah, asaras waktu ngawinkeun anakna. Ukur ngariung sadudulur, lain teu hayang nyugemakeun hajat ilahar ngawinkeun anak awewe. Ngan manehna teh kasungkeret ku pangaboga. Da bapana mah cenah boro-boro mauran keur hajat kitu. Waragan sakola oge mun teu dibantuan ku mitohana mah lapur kawas nama moal bisa neruskeun. Ari Adang ka mana? Tanya Kisang-sang. Ari Adang teh salakina Parida, Mitra. Tos pisah. Hah? Tos pisah. Tos pisah? Nya. Tapi pepisah salila setahun teresmi. Nya kitu we abur-aburan. Abur-aburan teh kumaha? Abur-aburan kumaha? Nya saprak ngarangkep ge. Ngan 5 tahun hadena teh. Hah? Ngan 5 tahun hadena teh. Ngan 5 tahun? Nya. Kadieunahkeun mah tuluy ngancrut. Ngancrut teh ngancrut kumaha? Nya, rajan balik sosoloyongan. Kunaon? Mabok. Tembal Parida bari nyusut juru panona. Mabok? Pamabokan maksudna Adang teh? Nya. Dadah teuing nepi ka kieu nasibna. Cek Kisang-sang, tapi na jero hatenan we eta mah. Asa dosa deui manehna teh. Padahal baheula teh Mitra, Parida miharep pisan ka dirina. Komo basa waksa Kisang-sang rek nuturkeun lanceukna mah sugan bisa ngarobah nasibna. Parida meunikat tenjo alum pamuluna. Dina harti Kisang-sang jeung manehna teh bakal paanggang. Sang-sang. Sang-sang kumaha lalakon bisa jadi penghulu? Dijajakan ku lanceuk. Dijajakan ku lanceuk Sang-sang mah. Bari nahap-nahapkeun maneh we. Make ijazah SMA nu terus ngaraya di kuliah. Nyokot jurusan diluyukeun jeung profesi. Berkah kapetik hasilna. Tembal Kisang-sang. Mitra kaum dangu, zaman kuliah Parida teh jadi primadona. Mitra, terang primadona Mitra. Hai dona, primadona desa, gitu saur Roma Irama teh sama Mitra. Rebutan para mahasiswa. Tapi najan pada naksir, Parida teu yeuh galider ngalap ilmu di paguron luhur. Kawas nama pamiangan ti lemburna rek soson-soson diajar. Tapi geningan ukur dina lalambe wungkul. Ukur dina lalambe wungkul. Empro nama basa aya pagelaran seni di kampus. Meh wae manehna jeung Kisang-sang ngarempak papagon agama. Ari caritana teh kieu Mitra. Harita teh waktu ngaheub ka peuting. Acara pagelaran seni geus lakasan. Parida dijurungkeun balik ku Kisang-sang. Tapi mugen dadakuna mah hayang bareng jeung Kisang-sang balikna teh. Sasat ngalentuk manehna nungguan. Harita teh meneran Kisang-sang keur kapapancenan jeung saurang mahasiswa sejen meresan waditra nu ditumpukeun beh jurueun aula. Basa numantuan geus balik ti heula ret Kisang-sang kana gamelan. Katenjo Parida diukene bari nonggongan. Tuluy disampeurkeun. Kisang-sang ngagilisir kana pundukna, leungeunna hideng melit kana cangkengna, nyasar rada behandap. Seak getih asanya ngahaneutan kana embun-embunanana.
Terus dua nanaan diprak gigireun tumpukan gamelan. Napas kisangsang haros hos mireng Parida nu ngalanggak pasrah. Nah atuh untung we mitra harita teh anu golombrang teh sada anu murag, teuing kana kolenang, teuing kana gambang. Basa diliuk teh geuningan ucing ngudag beurit nu sasalandap lebah dinya. Kisangsang jeung Parida kagereuwahkeun tuluy guragir hudang meh wae bobor karahayuan. Mitra kaum dangu keur ngalamun pok. Parida ngomong, Kalah ka ngalamun sang. cek Parida sikuna nyigeung kana tak-tak kisangsang. Da diuk teh meh padek. Ngareuwas we nung mah, cek kisangsang. Tadi haja leungeunna nyakal kana pigeulangna. Nu dicekel bangun embung udar leungeun kisangsang. Panonna neuteup anteb, neuteup jeung geugeutna bari pok ngomong deui. Sang, Sakitu nunggam tina bibirna. Nambah kapanasaran bae pikeun kisangsang mah. Ongkoh jeroan dadana karasa aya nu ngaguru. Mireng sorot panonna asa tembus kana hatena. Komo basa manehna waksa waleh kajeun cenah di dua oge. Bungan katresna nu bareto mangkak ngarandakah tekungsi kasiram ku kasih ti manehna. Ngadenge pok-pokan samodel kitu asa reuas kisangsang teh. Sok sanajan hati leutik namah nganyakeun atoh malahan nyasat Parida teh masih keneh katalian ku ti kahapanan. Kajeun geus pisah sataun oge jeung adang nu jadi sanakina teh tapi can ngabogaan kakuatan hukum pikeun kisangsang ngawin dirina. Kumaha mun seug salakina marah atawa teu narima? Nah atuh mitra, keur anteng ngalamun kitu rai weh beungeut ratna. Pamajikan kisangsang asa manco dina kongkolak panona. Masih kabayang keneh ku kisangsang omongan manehna baheula karatna. Basa anyar pangantenan kisangsang kungsi nyarita yen cita manehna teh mungker diri ratna. Bari ngalendean sisiranjang. Mitra kaum dangu samemeh karatna nu ngeusian jeung mindeng ngalangkangan kana hate kisangsang teh nya Parida pisan. Ari ayeuna kisangsang nyampak di hareupeunana, di hareupeun Parida. Pon kitu deui sabalikna, Parida geus aya di hareupeun kisangsang. Hanjakal, duh hanjakal. Kitu cek kisangsang dina jero hatena. Mitra kaum dangu, basa manehna amitan Parida bangun sungkan ditinggalkeun. Ngan manehna janji arek ngajak jalan-jalan cenah. Bari ngamiskolkeun nomor HP-na. Bisi hiji waktu aya perlu. Cek Parida bari terus merudai ka panggung. Kalacat unggah leungeunna gugupay nu dibalas ku panggupay kisangsang. Gerung motor diselah, geuleuyeng kisangsang maju ninggalkeun karamean nu hajat. Mitra sanyana ngobrol teh betah keneh kisangsang teh. Kawas nama main lagi moal bina ti kitu ngan kawatesan ku waktu. Parida kudu ngeluluguan grup seni pimpinanana. Cek kisangsang teu waleh galecok na jero hatena.
motor kaya mitra. Basa sadatang na kisang-sang kaimah jadi ngerasa tibalat. Jadi beki bruh bereh mangsa ka tukang-tukang. Hibarna hiasan panganten menang parida ngahudang birahi. Rasa asihna karasa asa sumeren dina lahunan. Duh, hanjaka rajen tepungan sakolepat. Ku kaparangan deh datang na kadinya teh. Sarua mau pancen. Diondang kuno hajat. Cekis sang-sang humandear terila ter HP na ngageter aya SMS udah gening tianu bieu ngalangkang nu cekis sang-sang na jero hatena bari maca SMS kisang-sang culang cileung heula bisi kanyahoan kuratna pamajikanana atuh blus we mahna abus ka kamar memeh ucul-ucul ngadu ngabebengkang heula dina pangesarean. Pikiran jadi nyaksrak bari netep lalangit. Dina kayaan anu samudal kitu kalatar dewae HP-na ngageleter terus dibaca geusina ti parida keneh aya nu mimiti nge-SMS na teh terus dongkap teh acan cenah kitu aya nu kadua nge-SMS na teh parida ngajak jalan-jalan turun ngajangjian di jalan simpang deket imah nu hajat tadi atuh hate kisang-sang haget merean rasa kapanasaran angger nyang karuk tuluy mah teu mikir dua kali manehna gusak gasik mukaan buku agenda kerja gorehel kabaca aya jadwal nyatet perkawinan dina poe anu sarua. Atuh hal eta teh dijadikan alasan ku manehna pikeun kaluar ti imah. Baju dinas nyampai dina kapstok lengkep pelanggaran jeung lencana. Ganjang ku kisang-sang dipake deui leos we kaluar. Ceug ka nu motor kalayan teh bebeja heula karatna anu jadi pamajikanana nu kabeneran harita teh keur di dapur keur masak dius deui weh kisang-sang ngajalankeun motorna. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Make nyeblak basa motor na turun ti buruan teh. Kusabab katempo ratna nu jadi pamajikan anak ngadadahan bari ngekeuweuk cucutik. Tayohna mah keur masak ngadenge gerungna sada motor salakina nu miang deui. Asa ngahlas kisang-sang teh ras ku getena ngaulan salaki ratna teh padahal salaki rek nepungan urut kabogohna kapanan teka catur di jalanna barang geus nepi ka nu dijugjug reug motor eureun di sisi jalan jirut kisang-sang turun sanggeus nyetandarkeun motor jeung mareuman mesina rada lila oge parida tembol-embol mitra nepi ka awak kisang-sang karasa hareudang sasat memakai baju nu dirangkep ku jaket gitu atuh tapi nu didaguanana teh can muntruk hol teka tempo kalangkang na acan kamana atuh parida teh ceuk kisang-sang teu sirikna unggal angkot anu eureun dilelekan nu tumpakna moal pohon mah kitu ceuk kisang-sang deui ngomong sorangan bari jongjon ditenan panumpang. Nah atuh mitra anak kalayar teh aya motor ka hareupeun manehna barang direret jelas anu diboncengna teh parida yakin kisang-sang moal kasalahan tenjo nya parida bentang nu nenggang teh geuning saukur ngiceupan saliwat ge moal bireuk yen nu ngaboncengna teh adang salakina. Mireungeuh kitu sakolepat kagambar imut ratna pamajikanana nu bieu ngadadahan dina lawang panto. Lain deui nu katarima ayeuna ku kisang-sang mah imut ratna teh bet asa nu nyeungseurikeun ka manehna. Naon maksudna atuh parida teh? Naon maksudna? Ceuk kisang-sang bari angger colohok nyerangkeun parida nu ngan saukur ngaliwatan dirina. Bari jeung iceupan teuing naon maksudna kalayan dibonceng ku adang salakina. Setan ceuk kisang-sang segana HP blokir ku aing cenah bari terus ngablokir nomor HP parida dius deui weh
manehna ngajalankeun motorna rek balik deui ka imahna. Mitra kaum dangu saparat jalan kisangsang bangkenu hatina jengkel teuing naon atuh maksud parida teh. Teuing memang ngajangjian papanggih tengan saukur hayang mapanas dirina sasat dibobonceng ku salakina kapanan. Kabina-bina ari parida. Tapi ari nempotina kicep nama kawas kicep anu mere tanda yen manehna teh keur aya dina rasa kasieun. Moal gitu nung SMS teh salakina atawa memang manehna teu aya masalahna naon jeung salakina. Ngomong pisah teh ngarsa ukur hayang nyacapkeun kapanasaranana wungkul ka aing. Ari pek teh meureun basang SMS nu mimiti kapargo ku salakina. Terus salakina nung SMS ka aing ngahajarek mapanas aing. Duh, jadi bingung cek Kisangsang teu oleh galecok dina jero hatena. Mitra kaum dangu sanggeus nepi ka imahna rada lila Kisangsang ngahulang diburuan. Manehna mikiran, nah dibuka deui kitu blokiran nomor HP parida teh atawa entong. Jadi sabi lain cek Kisangsang nu terus asup ka jero imahna. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parentu seniman, beungharku sarjana,